Tah geuning kieu barudak nya. Tadi anu diucapkeun diuningakeun ku sesepuh di kampung Cipurut nya Aki Kendi. Tah tuluy anu diucapkeun ku akang dina sadat Islam. Jadi kade panetekan jeung panetepan urang tadi supaya ulah neangan pangeran nuareun dirina nya, supaya ulah tadi ngaku-ngaku pangeran urang tadi kanu jauh kan gitu. Sabab ieu Quran teh pan aya 2, hiji disebut qaulihi nu kadua kaunihi. Ari qaulihi ngan sakadar maca tulisan-tulisan kan itu. Ari kaunihi nu geus aya dina dadana. Kira sok baca kateranganana eta teh mun teu salama aya dina surat eta teh kateranganana aya dina surat Al-A'raf nya. Nyata ayat genep surat ke-20. Nah, kira sok baca ki ade. Ustad dia supaya ngarti Ustad. Jadi supaya ulah nuduh-nuduh sesat dia kaki Kendi. Nya, sok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatum bainatum fi suduril ladzina utul ilma. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zolim yang mengingkari ayat-ayat kami. Tah, ya jelas kan? Dina surat Al-A'raf ayat surat ke-20 hiji. Surat Al-A'raf dina ayat ke-20 hiji nya. Jadi Al-Quran teh geuning jero dada nya ki. Tah ieu teh Quran hungkul aja. Tulisan-tulisan nana pangeran. Jadi nu diuningakeun ku Aki teh nya lain nganung harti luar tina wet kagustianana. Gitu. Jadi ayeuna nu diuningakeun ku Aki Kendi teh nyatana geuningan tadi man aropa nafsahu pakod aropa robahu, nu geus mengenal ka dirina, nu geus mengenal ka pangeranana. Kan itu. Tapi ari pikeun jalma-jalma anu jalim nya, anu dolim, anu disebut anu kafir keneh. Anu kafir teh ngan sakadar dibaca ditutup sodaqallahul adim. Ah kitu nya kinya. Pan maha benar Allah begitu kaharti. Teh geuningan urang lari na sanggeusna urang maca dina tadi tulisan-tulisan ayat-ayat pangeran anu ditulis nu disebut tadi teh qoro'a nya disebut qaulihi, dibaca diucapkeun ditutupkeun. Tuluy urang masuk tadi teh disebut kaunihi. Al-Qur'anul Adim kinaminanya. Ari Al-Qur'anul Adim teh alam sagirna satangtung wujud merennya. Ari kabirna tuh tinggal nu kurang katingal ieu. Padi teh ayat-ayat pangeran panten ki. Nya. Dalamun kurang dikaji mah ieu teh jadi ilmu. Nya. Tapi pikeun anu tertutup fi qulubihim maradun fajadahumullahu marado. Pikeun jalma-jalma anu katutup qalbuna teh hatena sanajan katalar Qur'anna sanajan geto salatna nya ki. Tapi lamun katutup qalbuna ngan sakadar tadi dibaca ganjaran pajerkeun teh. Kartos teh. Jadi di mana urang geus aya dina tuduh dina jero dada urang pan nya Gusti geus nyitiskeun nur maha agungna urang bakal memahami nu disebut ayat anu tersirat nya ki. Anu disebut tadi tulisan tanpa pena. Kan gitu. Tulisan-tulisan nana nu maha suci anu tanpa ditulis. Tah urang mah ulah sampai ka kitu kade. Komo ki ade Ustad. Kula ukur sodaqallahul adim ditutupkeun. Jadi sodaqallahul adim mah dibukakeun supaya asup ka jero. Hartina lain Quran anu diasupkeun. Ayat-ayatna Gusti nu maha suci
anu aya dina jeroning dada urang disebut alam kolbu. Di dinya subhanallah keagungan-keagungannya rata. Tah gitu. Jadi luar biasa ya sesepuh ti Cipurut. Nya. Luar biasa. Nerangkeun masalah tentang kagustian. Sabab jelas tadi teh dina surat Al-A'raf ayat Al-Ankabut ayat 48 namanya teh. surat Al-Ankabut ayat 48. tuh nya eta. Jadi dina surat Al-Ankabut ayat 48 Gusti Allah tos nerangkeun dina kalam nu tersiratna nya yen tadi ayat-ayat pangeran teh kacida benerna. Nu aya dina jero dada manusia pikeun jalma-jalma nu berilmu. Artina anu muka pikiranana, nu muka hatena nya anu narima tuduh-tuduh ti Gusti anu tersirat. Sabab naon? Tengah jauhan ka Gustina libat aki kan. Es tuning nyali Gusti teh teu ka nu jauh ya ki. Itu terus teh ki. Nu aya we kieu. Nu aya junteuna urang, nu aya wujudna ieu Gustina aya di dinya. Ah, gitu. Ya. Terus teh sabab di dinya jelas kan dina surat Al-Baqarah ayat 115. Di mana orang aya dirinya Gusti ayahnya ki. Jelas. Jadi sanggeusna ieu aki maca tamat Quran yo anu tadi teh 6.660 ayat 30 juz 114 ayat suratnya ditutupkeun ku aki diasupkeun ka jero. Dituna dalil-dalil anu ditulis ya ki. Akhirna ucap kalam nu keluar seperti dia. Terus bersyukur orang sakabeh tadi teh nampi ilmuna Gusti Nu Maha Suci nya. Tah kitu kartos ki Ustad. Bisi kade abong mentang-mentang titel Ustad, nunyuk-nunyuk ya kasih aki wa sesat. Kupur, kafir, sidik Ustad sorangan can ngarti. Matak pasantren deui gitu lah. Nah gitu jadi punten nya. Ya mah punten beri deui yo. Tah gitu ya. Tah muji syukur urang jadi pancar tunggal ieu nya aduh diwedelan didamping ku sesepuh kampung Cipurut. Warga-warga kampung Cipurut. Waduh luar biasa. Tinggal di Cipurut motornya di laluan ki. Oh, udah diasupkeun ka imah. Naruna motor di kampung Cipurut jang Di buruan we. di buruan tapi Digodong. aman. Tah didinya naon jalmi-jalmina geus ngalalarti nya geus teu kapiran geus teu kupuran teh jadi geus teu melang ku masalah harta nu di luar geus teu tah kitu ieu dulur-dulur nu di lemur ya baraya-baraya anu di kota anu di desa ieu nya aduh subhanallah ya matak muji syukur berdirina pancar tunggal ieu di kampung Cipurut desa Mandala Mekar ieu nya Mandala artina pendidikan yang dijeginya Mandala teh pendidikan ki Mekar urang sing mekar nya jadi naon ulah terbelenggu ku tulisan-tulisan anu ngan saeutik terus teh ayat-ayatna Gusti itu wah luar biasa. Nah kitu heula hapunten ieu makinya sanes sindir sampir mung ieu mah pan ngaji di kebon terus sebenarnya urang babala gunjangannya tapi dina babala gunjangan ieu teh sing jadi pedoman jang urang-urang sakitu punten kinya Nya. gitu.